Duh, udah kayak penumpang keren, masa pa cuma pengalis, cana yang ngojek, ampun, jam tinggal deui, iya, dengan pengalis yang ngojek, tuh, dengan tukang ojek kemana ianya? Kemana ya tukang ojek? Ojek mang, ayo siap ngojek ke mana Kira aku mang, ke kompa doang. Macet aya naon gitu. Baik, bangga kompa iya. Di mana kita anu macet? Bangga kompa dianterkeun. Ayo gerak, gaskeun. Babacot, terus ojek bagir ka naik. Yuk aing dong serangan, mau ambe ieu. Ayo musana mau ambe. Aing geus boga janji lain mah. Aing nyangan ojek deui meureun. Kacau ya mah lagi muatan jijina sedengna kabina-bina kumaha sih atuh ceuli teh ya ka dieu ge ngalirkeun bae sia mah cenah nek batur agana ka dieu mangguran mending keliling halaya ini saya di can lunas ya. Si leha ya di can lunas ya nunggak kayu 2 kali ya. Lebaran nama tarif lebaran 20.000. Ah, boleh dibayar. Bayar lah. Mana yang ujung mang bensin gadang siapa? Bayar. Nuhun. Bayar kita mah 20.000 bayar. Alhamdulillah, keur babagon sakit kieuna mang. Mung aing. Bayar. Oh mang dakeun. Sing lancar ngojekna bulan puasa mah kudu lobakeun amal. Mung aing. Bayar. Oh mang kaju lu dagoan. Nuhun nya. Siap bae. Bayar we. Ya, langsat. Wah, tadi tukang ojek bikin bager tadi. Ayo, ayam kene, ibu-ibu. Pasti makan. Pas ngomong utang 40% diskon. Panci bekas, baskom bekas, parabot. Yang bayar diskon 40%. Kredit. Mana ibu-ibu lareh amat. Kredit. Kredit diskon 40%. Nu ngahutang anu kontan pokoknya mah diskon 40% ini namanya. Panci bekas, baskom bekas. Kredit panci yuk. Lain mesti kali aing nagih. Bae. Enak mah ayam. Kumanya bos, can aya. Tuh kumaha paling gede gaet ku aing pancina. Itu amat, lain ulah main gaib-gaib bae pancina. Gede ulah. Pajurek kumaha sih aleha? Kan aya diskon 40% tadi Cikos. Kami ge meunang dong galangkana. Atuh lain sia nu boga hutang ditagih ku aing malah ngadat. Kan aya diskon 40% tadi Cikos. Kami ge meunang meureun da langganan. Menang, namun siapa belanja ke aing 140.000, yang bayar 100.000, berarti yang dipotong 40.000. Potonganna. Itu baik gampang. Tak ye bae. Mending urang minjem duit heula ka bos 40.000. Itu amat sih. Berabe mana duitna ka diekeun?
Aturan siya maaing nunat naging hutang unahan siya malah nunginyam duit kay. Udah sambung. Ato ya ko ang dibarangin niya 40.000. Tak itu. Tak iya. Diskon pan menang bisa dicairkan. Bisa? Bisa dong. Nah, ya tadi kan dibayar duit 40.000 ya. Utang 70.000 nya. Ya. Jadi lunasnya. Oh, Lunas. lunas kan utang lah 30.000. Lain aja saya tak urusan nginjem duit 40.000 ka aing kumaha maksudna eta. Tadi kan kuring menang diskon 40.000 kan. Utang kuring 30.000. Jadi dibayarna ku diskon. Gitu. Kayak kadang aing jadi lieur aing jadi. Hante liar kumaha jadi hutang KB 40.000 kabayar panci lunas gitu ini diskon teh ya. Oh, benernya kayak gitu mah. Ini sudah kudu dipikiran. Itu dia berarti anak masih yang lunas berikut panci kain anak mangges lunas. Maunya bos. Oh. Bos liar kacau dak tah aing kieu mah panci lunas hutang lunas duit menang 10.000 ya. Kayak yang asal liar amat aing sileh amat. Anggai geus akur ka ditu. Kan tadi geus cacaan kitu bener. Ayo ayah kene ibu-ibu panci bekas. Anu kontan diskon 40% uang kali bayar. Parabot yo, panci bekas, baskom bekas yo, diskon 40%, anu mah hutang, anu es, diskon 40%. Turun dia. Pantesan jengkol aing meni beak nepi ka bersih horeng ku dia nya. Turun dah sia. Dikadek sia ku aing. Lagihan aing ya si Marni sugan aya ya. Macem-macem eta budak ka aing. Abi eta bos parabot di lumpat aya naon ya. Padahal mah kuring sekalian mayar hutang. Ade ge lah, mau kabayar. Ai eta bos parabot naon nya lulumpatan. Ayo naon bos lulumpatan. Lain aing naging kan si Marni. Ayo. Jelema mana malah ka jelema mau bedog kan aing sieun. Nang Marni mau bedog. Ara anak aing menyaho mas. Terus aing udah ku temar ngarep kader. Alhamdulillah. Asya mah aing udah kadek malah bahagia deh geus mah. Oh, syukur baiklah.
Alhamdulillah, beli baju lebaran mah, buat lupatan, nya aratos ya. Man, boleh dilihat, Bu, Marni.